Mobil na tuh. Teu aing mah kumanya yeuh aing teu mau bicara perak-perak acan nih. Astagfirullah Aisyah. Kira aku arek ngin surat izin nih, kamu nyete mau duit. Kela urang minta gratisan heula we mang. Zaman kiwar nya gratisan siapa coba ai. Juga teh aya mah. Pak, ini nama lieu. Tanya sama ada si asup tuh. Ya ulah lah, kolot mah teu lah di mana lagi. Arek aing apa arek sia nu nikah sih? Ayo geus deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rame amat ya enak. Pak. Hah? Ngomong kita. Iya Pak, Nah, urang nikah siapa? baderek nikah. Sana arek nikah. Urang. Aju arek nawe ge dia. Iya Pak, urang bakal biaya. Kira-kira bisa tuh nikah di dieu. Di mana wae nya tuh nikah teh make biaya udah mau bisa. Kumaha ieu Mang? Kira aku urang rek balik deui. Siang nikah. Naon nanya ka aing? Pancen aing tadi sia ditanya sia mah duit apa henteu. Aya naon ieu teh rame-rame? Kumaha orang? Aya naon ieu rame-rame aya naon? Biasa baheula. Hanya bade nikah. Tapi teh gaduh artos, da kumaha bade nikah teh artos maksud mau bisa didaftarkeun wajib ge bingung. Kumaha yang mayar penghulu dan mayar lainna. Kumaha tuh? Punten ieu teh ka pelayanan biasa tuh urang. Mohon. Nguping-nguping di ruangan rame-rame. Masyarakat juga teh kurang kudu butuh, kurang dibantu. Tapi itu gaduh artos. Masalah atur mah nomor sabaraha. Gitu, siap. Kan orang apal meureun pelayanan di urang. Siap, Siap Pak. melayani bukan untuk dilayani. Siap orang. Nu kieu urang bantos. Siap orang. Ulah sampai ka kuping ketus. Siap orang. Da urang teh pengabdi ka masyarakat. Siap orang. Anu kari kurang dibantos. Tapi Ulah itu sampai hanya nanti yang nikah. aya masalah nikah mah meureun nya eta mah tos kewajiban anjeunna. Pom denge ku sia tuh. Untungnya siapa lurahna bager. Jadi meunang kawin mah. Atuh teh nyaho sia mah. Dibere moal ieu surat nikahna. Sugan bae dibere. Sugan we dibere tuh. Tuh, aya nama aya keringanan di Palura. Yo, tapi menjadi bicarakan di Palura. Enak dia badanna. Saha penghuluna? Iya. Terus mayar penghuluna kira-kira berapa? Tadi gampang cenah cek Palura. Penghulu mah gampang. Kumaha penghuluna bade saha dicatet ya ku abdi. Penghuluna bade sama. Saksina saha? Jadi harus sama Kumaha Palura? Aya nama kieu pilih akan saha namina. Ai calon istrina Titi. Bobohon teu. Bobohon kana arisan. Aduh, aya nama kieu Kang Ipong. Pelayan. Saha wae anu di desa Leuliang pelayanan, ulah sampai nyusahkeun masyarakat. Siap Palura. Bikin nyaman masyarakat. Siap Palura. Kendala masyarakat dibantu. Siap Palura. Aya nama kieu kangge penghulu. Yos Pak Lurah jadi penghuluna. Alhamdulillah. Jadi mah kawin. Alhamdulillah Pong, sia untungna boga lurahna bager sia Pong Pong. Mang ieu jadi gratis urang nikah mah. Sia untung sia cicing di Luliang sia. Geus dah urang siap-siap sukan. Aisyah si Ipong kamana buat cenarek nikah. Aing mah dangdanan menit ti jam 3 ieu. Piraku ku aing kudu disusulan keneh wae teh budak. Aing ampun. Si Ipong jeung Iwan Kemblor kan mana sih? Aing teh tadi isuk meletuk nungguan can datang kene wae. Aing mah geus dangdan ieu mun geus geulis kieu budak pipa aing luntur atuh ge. Mau kasih getan eta budak aing ampun ya. Astagfirullahaladzim. Ieu budak ngarek nikah ayeuna. Piraku masih kene molor. Pong. Udang sia. Imah samang nu kebakaran Mang. Sagala imah kabakaran. Pan sia teh aing narek nikah.
jam beraha ieu? Kira hari masih kene molor. Astagfirullahaladzim. Aing poho mang ya, astagfirullah. Yang geus tuh aing mandi heula nya. Oh, burus ya. Lali-lali asa mandina. Heeh, Mang. Kadal we. Si Ipong. Lamun lain karena warisan. Teu hayang aing ngurus-ngurus. Nyindir aing waes ya. Naik ke mana Pak Ustad? Waalaikumsalam. Biasa tenung ka panggil mengucap salam. Ya. Oh, ke warung Tad. Diantar mal. Kalian kayak orang pengmayarkeun. Bu nang lain sih. Orang kieu ngomong jeung maneh. Astagfirullahaladzim. Pantesan batur maneh. Batin ngomong jeung maneh ngomongna. Orang kieu karasadan kurangnya. Hah, bisa wae sama Tad. Tad. Belah gorengan, kukul wae nu 1000 nu murah. Astagfirullahaladzim. Eta ceulik bolot-bolot teuing. Sabar hate nyabolotnya bau teh sungut. Oh bangke. Asana bau acan. Ngomong we Tad, sia mah bunga jajanan mah pake alasan wae. Huh. Ipong hilang amat sih. Pong. Hilang amat sih. Ayo. Emang ini siapa ya? Nggak satu ayo. Cuma lila amat sih. Ayo orang kayak masih Siti. Ayo karena kurang ke desa. Apa yang candahari mang? Pingsan malah iya pasti jam kabul. Cewek gampang Dharma. Daro yang kayak di Padang. Jauh amat ke Padang. Hihi. Nggak sayo. Pak gedeng, iya keur di tangan, dan kapan kepanggih. Oke, dikabaran di. Aing ka mana nyenangan si Ipong. Dan kapanggih-panggih. Aduh, telat nih mah ieu ngajaran si Ipong Siti. Suka we tak marah kata budak mah. Ih, astagfirullah. Kunaon sih? Tata kandang Japati can ditutupan. Kandang Japati. Ayo geueuh kandang Japati ngaco mah mah. Eta sleting ih. Oh, ngampurannya nih. Untung gue terlepas calang isya mah malah diperpanjang. Emang ngerekam mana diburu-buru meni poho kana kandang. Oh iya neng ya, uang rek hadiran nikahan si Ipong. Si Ipong asa kenal. Kenal di mana sih Aminah? Eta keur kamari aya lalaki nyamperkeun aing ngaranna Ipong. Oh gitu, haju sia kenalan teh jeung manehna. Atuh kenalan lah haju aing. Disamperkeun sia mah ku awewe jeung lalaki pajarkeun aing ka pokona si Ipong. Kok aneh sih? Aduh, neng kecahan mah di imah we atuh deh. Ente gawat WA, geus teh urang rek buru-buru ya. Ye, itu jelas. Araraneh jelema teh. Ayo Amir. Si Ipong bener-bener ngalilakeun ieu mah da. Jadi nikah teh sih sebenarnya. Geus jam baraha gua geus beurang oge. Ngalalaorakeun. Assalamualaikum. Salam. Buset Syati mending geus geulis ke Ariel Tatum. Sia ka mana wae si Ipong aing mata tadi nang gua anti isuk meletuk dandan tuh. Pan sia mati aing kudu siap-siap heula be rapi. Bohong ti. Karo kudang sare. Mentek udah hudangkeun ku aing meureunnan mal hudang-hudang. Astagfirullah sia Ipong aing mata tadi nang gua orang sia keur sare. Sia pan urang teh arek kawin sia, arek niat kawin teh sih. Lalaura bae aing mah heran da ka sia. Ti hampura aing soalnya keur peuting begadang ti nonton bola MU dibantai 4-0. Lah alasan wae sia mah Ipong. Geus hayu urang ka desa, geus sariapkan ieu. Tunggu lah jeuh aing Geus sapi hayu. kieu. Kedeng Pong. Mas kawinna kumaha sih dibawa teu? Aman lah mang ya, poe dibawa. Oke, mantap. Geus hayu. Pong. Aduh, sekarang angkat apa sih Pong yuk? Pong. Emang tinggalkan ngergain ya. Hah. Tarunten Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tad. Kemana? Ieu rapi amat. Iya, arek nungkulan si Ipong jeung si Siti rek nikahan. Oh, atuh syukur alhamdulillah. Kurang didoakeun mudah-mudahan sing lancar, sing tareh meunang momongan ya. Amin Tad. Mending ngilu yuk nungkulan urang.
Pak Ustad, pensi teu baturna si Ipong onam tua Iwan kendor yuk lupa. Ayo Ustad, kunang kalah tungkul. Cina tadi kita nungkulan si Ipong. Urang tungkul lah. Maksud si Ipong maturan si Siti tah. Oh, Kalah tungkul sama. Bener-bener mah. Nyamang Ustadna. Sigana di pasantren di pasar embet. Oh, nungkulan gitu, maturan, atuh ngomong pong sing bener. Atuh hampura pisan ya nya. Sateuacan ieu abdi teu bisa, aya perlu. Itu tadi camat. Nita ieu main catur duaan ya. Punten ieu nya sadayana. Tah teu naon teu bisa ge. Buset, rame amat. Ayo naon ya acarana ya? Tah, kebeneran aya si Kokong ti. Mending si Kokong wae nu titang ngawakilan. Ya, punten abdi mah teu bisa. Si Kokong Pak, embung anu aya hancur ke acarana. Lah sok kitu, daripada wakil si Kokong gak pasti daekeun di bejan mah. Ya Kong ya? Hah? Naon mah? Lain aing ngomong tah Pak Ustad. Kurang nu ngomong Kong. Aing. Tuh kan Pak denge cenah naon geges kieu komo deke diajakan. Embung Bener oge sih. Tapi dimaklum we, panyawa sorangan si Kokong mah jelema kos kumaha. Geus diajakan we daripada eueuh. Geus diajakan we. Ustad, ayo urang geura leumpang deh. Angger beres ini nikah ya. Atuh ge, Kong, sia awas sia nyen rusuh di ditu dicabok sia ku aing. Buru sia geura salin. Hah? Geura salin. Apaan sih? Sama kieu ya carana ya. Kong, geura salin sia, urang ngariung di desa, ayo buru. Ariung. Bener sih mah. Buru geura salin, urang ngariung. Mana? Di desa. Oh, Ariung mah ge. Buru. Udah atuh bae kalau nya. Geus buru-buru. Mana ngariung. Tat beneran mah lu. Punten ya nya, sadayana hampura ieu. Oke, tenang deh ku urang didoakeun supaya sakinah, mawadah, warohmah sing lancar sadayana nya. Urang teu lah nya buru-buru soalna. Tak Ustad. Leumpang menyolong wae. Bener kan, Mang? Tad. Assalamualaikum. Poho, assalamualaikum. Itu jelas. Sia, kangen wae, aing buru-buru oge sia. Ari kemana di? Aing ieu aing, nyangan si Ipong. Tungguan si Ipong rek kawin we na. Si Ipong orang dia. Ka bener sih ya. Serius, rek nanti sih sia. Ayo urusan aing aya anter. Sanaan gua. Nangis aja dah. Ayo tuh. Bro. Siapong. Mobil aku disediakan sia tuh. Ayo. Buru-buru ame cepet dia datangnya. Buset saya memang mobil tenda nu bener be. Siapa aja namanya cepet datang ke desa na yuk. Aing ngerakeun bae mending kana leumpang apa? Pan aing teh panganten, Mang. Kajen siapa ame cepet dah ke desa na yuk. Tapi kedeung, Mang, aing rek nimpoan heula ya. Buset, nu bener weh, Mang, aing dihijukeun jeung besi tenda. Terus siapa kumaha di? Atuh sampai cepet we geus nangkling di dieu. Aing kok ngerakeun mobil. Nah, cepet deh, Mang. Cuma aing cicing di mana? Apaan ieu diuk sia tah? Diuk di dinga, diuk dina beusi. Ayo, angkat mobil. Geus ganteng dina ban, mending aing kene engleup bang itu. Siapa Ipong? Ku aing dipernakeun nah hara rese. Sudah. Bener. Siapa? Lah, ku aing gembok deui, ku aing si jagur lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi atau kap. Alhamdulillah orang calon Ipong dongkap asep gorengan teh. Eta yang calon Kang Ipong. Bang dia Mang Kang Ipong. Ari Kang Ipong udah siap nikah. Insyaallah siap. Ini Allahnya bintangnya kan yang Siti. Ayeuna insyaallah pangga arek nikahkeun Kang Ipong. Sik Mang, jadi mah nikah yeuh, Ti. Kebenar saya ijab kabulna Ipong. Tenang be, siapa kena tilu penting. Awas yang ngerakeun. Awas yang ngerakeun. Mana eta surat ieu kan surat ieu. Siap. Siap Neng Siti. Mohon. Ya Kang Ipong.
kurang siap hijab kebun palurah larak ya seumurna mudah-mudahan Kakang Ipong tesis ka mama nya rumah tangga sakinah mawaddah. Amin. Siap Kang Ipong? Siap. Bismillah. Orang ngaran tua bin saha? Bin Sahati. Oh, bapak siang ngaranna saha? Iya. Siapa? Kan bapak sorangan punya poho. Oh, tiolok tinggal tuh. Bin Asman oge. Oh, nya Bin Asman. Ini Siti naon? Mau. Kang Ipong, palurah nikahkeun Kang Ipong bin Bapak Haji Asman sareng Neng Siti binti Bapak Maul sareng dengan mas kawin warisan berkat warisan di hutang. Sah. Mangsa Siap. Nya langsung sawah turutkan heula tuh sia mah. kajeng mang betere jubal jabre na Siapa yang ngaranan baik? Sing bener naon? Ih, coba turutan. Cuma mangnya langsung sabai. yang itu sekali tibe nya Pak Kang Ipong palurah nikahkeun Kang Ipong bin Bapak Haji Asman sareng Neng Siti binti Bapak Maul mas kawina warisan anu dadang pantu. saya terima nikahnya Siti bin Maul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana berkat apa? Berkat. Sanu mah berkat bapak gua yang kawin. Ya kokong ih. Ceuk siapa? Ya teh keur nikah, lain merek keur riung sia teh. Astagfirullah. Ya, awas sia mah kalpokan wae anu udah pikirana ih. Gak saya telat mang ya. Kok asli ini. Ya teh nikah, lain ngariung kokong. Gua masih mang, cenah tadi si pengaring yo. Pak, ulang deui Pak. Cicing dia, cing dong. Pak, ulang deui Pak. Kang Ipong Bapak nikahkeun Kang Ipong bin Haji Asman sekarang Neng Siti binti Bapak Maul ngangge mas kawin warisan anu kami pasti. Saya terima nikahnya Siti bin Maul dengan mas kawin warisan dibayar hutang. Kumaha ieu sah? Tuh. Saha deui cenah ieu asa ku hese ngere kawin ge hi. Rok sasya yeuh bawa. Iya, salahnya ge. Iya. Iya, tipong iya mah. Oh, kuduna Ipong karekel, salahan. Macen nasi hi. Ayo Mah, Pak. ih penyakit terjadi kawinan mah. Gagal main kawin yo. Ya maafnya, surat nyenar dicokot. Maafnya, atur nuhun. Aduh, aing mah geus danan rapi, kawin teu jadi, warisan saboa dina hiji. Siapa Ipong malam tadi baca heula kitu. Mai mang. Terjadi yuk. Kawin teu jadi, carekangan ku palurah, masih. Ih, siapa Ipong? Ih. Pong, mah ieu aing. Aing sebeak gede sia mah ieu. Ih, Teu nyawa yang bang, aduh. aing mah. Yo, mana balik lah. Apa ieu? Teu nyawa mang aya jeleu gagal kawin di mamang ih. Sama aing Kumang. Bong, sabar dong ya. aing Aing ini balik ah. Yo. Gampang ya. Nah, boy ya bang berkat ayo. Aduh, kayaknya kakak labur. Berkat, mana sih yo? aing gagal jadi jelema beunghar.